Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun ka Rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah urang sadayana aya dina sehat tur panjang yuswa. Mudah-mudahan kaum dangu sadayana aya dina waluya sapapaosna nya. Kasubri para wargi, kiwari Mang Dedi baris neruskeun carita si kancil ti Pakidulan karangan kedesa baris di Bandungan ayeuna bagian anu ka 46. Sakumaha nu kantos di Bandungan nyidahan can nu katunda bagian anu ka 45. Pendaran Mang Dedi kabegat wanci dina mangsana medarkeun kaayaan ti peuting di hiji pakampungan. Nyatana kalemburna Nyimayang Setra anu harita jadi iwur, jadi ribut, jadi gandrung, jadi gandeng jeung sajabana ku alatan aya anu kekeleueuhan patugas rona saurang jeung anu saurang deui mah harita kapaehan ronya ngaleh-leh di pos rona atau di gardu rona. Ku ayeuna jatana Nyimayang Setra harita ngadatangan ka indungna jeung bapana tapi kelakah sising lahar kolotna terunya. Kumaha atuh para pemirsa lajengna ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Beki peuting bae harita teh. Harita dina kaayaan alam kitu jangkrik atuh disarada patembalan jeung batuna mapaesan kaayaan alam harita. Sadengkeun atuh kadang warga masyarakat harita teh ting torojo ting raringe. Ari sabab harita aya hiji kajadian di gaduh ronda. Ronda nu dua anu saurang makapaehan sadengkeun nu saurang deui mah ngadadak timbul wawanen. Ngadenge kitu mah atuh jigana bae rasa percaya yen anu aya hareupeunna teh lain juri tapi jelema ngan sakti kitu pamikirna. Dumasar kalaha eta teu mikir dua kali. Gerak jelong atuh harta luncat keluar, dorong dong atuh lumat bari jeung kekeleueuhan. Tolong, tolong, aya dedemit, aya dedemit, aya dedemit. Bari jeung gogorowokan nyebut tulung-tulungan. Bari jeung lumpat satarikna teh atuh puguh urang eta urang lemur eta teh mendeting dereg atuh harita ting rarenyag ongko. Da lolobana mah encan sarare. Pada-pada ngararasakeun kasieun jeung ngadengekeun sora-sora anu aneh di buruan. Barang ngadenge anu kitu mah atuh ting torojo bijil marawa obor sebedogna aya oge anu mawa halu jeung gegenir sejena. Breng atuh lalumpat teu puguh tujuan. Bari jeung ting garero cilik tanyakeun jeung baturna. "Di mana woi?" Cek hiji lalaki bedas pisan ngomongna teh. "Oh, di gardu, di gardu." Tembah salah saurang atuh biribit talumpatan. Muru ka garduh ronda. Harta keneh garduh teh atuh dikepung waku buaya mangap. Taya lolongkrang pikeun ngaloloskeun diri. Breh atuh Nyimayang Setra teh keur ngajajanteng we deukeut garduh.
Awakna kacaangan ku cahaya lantera. Puguh we jelas tur sidik pisan katenyo ku sarea. Anu ngepung atuh ngarengkong, anu borangan mundur deui. Kewak we, cek si Abah. Anu biasa sok padananya ku sararea. Kokolot lembur anu jadi gunung pananggehan. Ngadenge komando kitu mas sararea oge jadi wani. Terus atuh paheula-heula harita teh rek newak Nyimbayang Setra cenah. Serog duaan pangheulana jiga nu heueuh. Hiuk atuh ngahembatkeun paneungeul meuning ngahiu bangbaraan. Atuh puguh Nyimbayang Setra teh harita. Teu cicingeun malahan mah atuh jadi ambek denjo kitu teh. Terus atuh ngayunkeun iteukna hiuk beuntrang cong. Paneungeul urang lembur harita ngaclong seak jebet iteuk Nyimbayang Setra teh nyebet careham. Bu mamru teu hudang deui cabab tuluy kapaehan. Anu sejen harita ngajenghok tapi teu aya anu mundur saurang ge terus ngangseng. Bari jeung ting keleuweuh ting gorowok es tuning mata katorekan. Atuh Nyimbayang daek teu daek kapaksa we kudu ngagunakeun pangabisana. Pikeun nyinggakeun anu arek newah ka dirina. Hiuk eta iteuk diputerkeun beuntrang buk. Parau jebrod. Anu ngepung harita loba anu kabeunangan. Ting bangkiung ting kocak dengek. Ting kudupung badog-badog racleng paneungeul plak-pik pluk maruragan. Kurang ajar. Tegukur teh angin sia ngadon narajang kain. Hayo sia. Saha anu hayang modar pangheulana maju sia. Jeung aing. Nyimbayang Setra bari jeung ngajega nulak cangkeng. Lingin katuhu atuh nyakal itu. Atuh anu ngepung teh ngarengkog deui bae ngadenge kekecapan kitu mah. Ongkoh keung deui. Da geus kanyahoan kanyataanana. Nyimbayang Setra teh lain bantrak-bantrakeun. Di dinya mah taya pilawaneunana malah si Abah ge colohok bengong. Bulu punduk muringkak. Keung nenjo kitu mah. Saha sok. Kalating harulang hayo maju. Cek Nyimbayang Setra bari ngomong deui bari jeung tetep liatna tur waspada. Bisi aya nu ngabongohan cenah. Sorog si Abah maju dua lengkah jiga nu seueuh we. Tapi henteu ayeuna rajang mah kapok atuh nanya kalawan daria. Pangapunten. Abah sejatu maros. Salira teh saha nu salaresna teh jurig atawa siluman. Disuhunkeun keterangan anu jentre tur jelas supaya barudak ulah dedeupeun. Kitu cek si Abah. Kapaksa daek teu daek atuh make cara kitu da gelut mah teu wani. Nah lain ti tadi nanya heula aing. Meureun kami oge moal jadi habak wae. Cek Nyimbayang Setra maido harita. Duh, hapunten we. Rumaos kirang tata kirang titi kirang duduga peryoga. Mugi salira kersa ngahapunten cina samudayaning kalalepatan. Hong, ku kami dihampura. Dengekeun ku sarea. Kami lain jurig. Kami lain ririwa, lain setan atawa siluman. Kami manusia biasa. Ngan dikadarkeun boga rupa jeung tangtungan kawas kieu. Nu tangtuna pikasieun. Kami jalma hina, tapi embung ari dihina mah. Tah ayeuna kami menta kalaluasaan ti sararea. Kami hayang cicing di ieu lembur. Sabab kami ngerasa capek, hayang reureuh jeung amat. Ulah aya nu kumaha wani ngaganggu ka kami. Oge ulah aya nu wani ngahalangan kana naon rupa nu dipikahayang ku kami. Awas. Mun aya nu wani-wani ngaganggu nyawa tabusanana. Dipodaran sia sim sabay oge. Itu omongan Nyimbayang Setra harita. Ngomongna tingkat jurung ku hawa nafsu da bohongan digagalak mimitina ku urang lembur. Ngadenge kitu puguh we si Abah ge ngarasa hariwang.
Sahantina atuh bakal jadi bang baluh ka sararea sarta bakal ngariweuhkeun ka sararea. Naon sababna? Sabab geus bisa kabaca mun manehna aya kahayang saha anu rek wani ngahalangan. Leheung basa lamun kahayangna wajar henteu matak ngadugikeun teuing ka batur. Kumaha lamun seug hayang nu lain-lain? Nah kalah ngahulang si Abah. Kadenge atawa henteu omongan kami teh. Nyimayang Setra mencrong deui ka si Abah. Aduh. Abah kereuwas. Asa abot upami Abah nyampi kana pamundut salira teh. Saena mah angkat bae ka tempat anu sanes. Sawios bilih aya pamundut maku Abah bade dicumponan. Cik si Abah ngomong terang-terangan nembongkeun kate panujuan sabab seunggah kacicingan ku jelema kitu mah. Anu sejen muji ka si Abah anu teuning ludeng wani ngabela ka balarea. Geus pemiti wani ngahalangan kana kahayang aing. Nah geus hayang modareh Abah teh. Apaan geus puguh kami teh hayang ngajedog cicing di dieu. Tapi nah maka ngahalangan. Cek Mayang Setra paricing kakerot kuntuna sarta molotot panona. Atuh eta masih Abah mending ngagebrig ngadegdeg. Nangtungna ge jadi moyongkon. Aduh, hampura aduh, Abah hampura. Bagus. Tak kudu labah omong, hayo. Gabaralik. Tak kudu ngagimbung di dieu. Kami hayang reuruh. Kami hayang cicing. Hayo. Senang-senang sorangan. Hayo, nyengka. Si Abah ngerasa bingung temungih tuntung susah nutuan baha. Dasare oge pada sieun atuh. Memeh indi ting ragamang atuh kena kababaturanana. Anu ngajaloprak di garotong dibawa ka imahna. Bring sadaya teh indit eueuh nu wani ngalawan kana pamentah jeung kahayang di Mayang Setra. Bekelila aru arindi teh beuki jauh. Akhirna jep jempe. Obor teu aya nu tembong, soranya kitu keneh taya nu kadenge. Rigigna taya anu katenjo kawantu alam ti peuting. Sanggeus kitu mah Mayang Setra teh geblus we asup di kagarduh ronda. Gek diuk dina palupus sajongjongan bah ngahulang mikir. Nah kudu kumaha nya pilampaheun. Lantaran naon hiji-hiji anu jadi kembang pangharpan geus leungit. Indung bapana anu jadi panyileukan, anu jadi andalan kiwari geus jentre embungeun narima. Kalah deher ngusir nitah indit. Dumasar boga perasaan kitu saredet hatena atuh asa aya anu ngagerihan. Sedih perih jeung nalangsa teu nyana bet kieu jadina. Hanas ti hanas jauh-jauh di jugjug angang-angang didatangan. Ari sanggeus jonghok amprok mentak ngajonghok. Geus tepung bet kalah nundung, geus panggih bet kalah ngusir. Harianeun. Majeng Bapak. Pokna ngaguri, goleda gue ngagoler dina palupur gardu. Dipipireun reang surajangkrik patembalan jeung sosoer. Estuning mata klar jeung mata waas. Di kajauhan kadenge keneh sada koreak pating kareak. Sada anjing ting cungungung asa sedih keung jeung nalangsa. Hirup teh asa jadi jalma pangrugina. Nya tina ku banget-banget nak ngalamun. Nyipta-nyipta anu can puguh karuhan. Sarta kahudang ku kajadian anu cikeneh lumangsung. Timbul kacurigaan, timbul kateupercayaan. Yeng, urang lembur can puguh bisa dibawa hidup bebarengan. Naon sababna da geus jelas bakal ngarewain ka dirina. Isagedengeun ngarewain teh bakal ngasarieun moal aya nu daek babarengan. Lantaran boro-boro ning anu kasebutna dengan bolongkotan, kolot sorangan mendingan kitu. Nya nu akhirna timbul pikiran jahat.
Kagok borontok kapalang carambang cek paribasa teh mah. Rek jahat we cenah sakalian. Dek nuturkeun naon rupa nu kapikir jera utek kena. Naon anu dianggap hade ku manehna nya eta pisan nu bakal dijalankeun. Koreja atuh Mayang Setra hudang huntu kakarot ngancing pok ngomong sorangan. Aing kudu boga pakaian. Aing kudu parok jeung batur. Sabab aing boga keneh perasaan. Meuli teu boga duit, minta moal aya nu mere. Nganyuk moal aya nu percaya. Hiji-hijina jalan iwati menta secara paksa. Kitu pok-pokadana. Cacap ngomong kitu teh cung atuh Mayang Setra nangtung. Kencis indit mulu ka hiji imah anu pangdeuketna ti dinya. Tekung sila geus tepi terus kakatrok kada daun panto. Tapi edas eueuh anu nembalan, panto oge teu dibuka lantaran para pribumi da atuh keur mejehna sarieun. Moal aya nu daek muka panto sembarangan. Kurang ajarnya eueuh pisan. Rasa kamanusaanana. Awas ya. Kitu pokna. Yo. Cebolon atuh panto dicejak burobot brai engam. Keblus Nyi Mayang Setra harita ka jero. Kasampak di pribumi keur ngarariunge di tengah imah. Dicaangan ku lampu cempor. Pamajikanana atuh ngangais orok kira-kira umur 1 tahun. Bapana mangku si Cikal kira-kira umur 5 tahunan. Ngagibrig ngadeg-deg duana nagi bakat ku sieun. Anakna ngahenen bangun anu ngarti yen harita keur mejehna urid. Cilung Nyi Mayang Setra ka tengah imah kahareupeun pribumi. Ngajega nulak cangkeng panon bolotot kanu boga imah pok harita. Sadiakeun samping hiji. Baju kabaya hiji. Karemong hiji. Mun teu digogo diperdaran sia ku aing kabeh. Nu boga imah ngagibrig. Lamun ti beurang mah bakal katara beungeutna pias sepalir mayit. Jurung gunung salakina nangtung bari jeung anger mamangku anakna. Muru pagoh wadah pakaian. Terus atuh milihan anu dipentak ku Nyi Mayang Setra. Sanggeus sadia sor disodorkeun bari pok harita. Atuh nuh punten. Mun tiasa nyangakeun anu sakitu buktosna. Pergi abdi sadaya rumaos taya kagaduh. Jami miskin jama sangsara. Itu cek salakina. Bari lain ukur tambah bau sungut ngomong kitu teh. Da jeung sanyana manehna teh kasebut jalma kokoro sagala walura. Nyaan sia teh jalma miskin. Cek Nyi Mayang Setra harita bari ceung deuteung. Laras tapi no damel mangga tiasa dibogdoskeun. Asa aya jalan. Nyi Mayang Setra terus geblus asup ka kamar pangsarean. Alak ilik ngaroris kabogana leos di ka dapur rada teret sagala diilikan. Koreleng geblus ka guah. Tarangna kerangkru nyaan taya paresa endan-endan acan. Da teu bogaeun eta pribumi teh di pojok aya padaringan terus atuh di deukeutan turungna dibuka. Ditoong kosong eueuh beasan. Sanggeus ngarasa yakin yen nya eta jalma sangsara. Nyi Mayang nyampurkeun deui ka pribumi. Anu masih keneh ngagibrig ngadeg-deg bakat ku sieun meureun pok Nyi Mayang harita. Kula percaya. Kula moal tulus minta pakaian kopta. Ku kami pulangkeun. Kalawan teu nunggu jawaban, leos we ini. Cilung atuh harita keneh luncat kaburuan. Les ngilas teu kanyahoan inditna. Nu tembong teh iwati poekna alam peuting sarta angin oge aleutik asup ka jero da pantona amuradul. Pribumi teu walakaya kapaksa ngarima kana naon-naon anu jadi kanyataan. Tunda eta pribumi ayeuna urang Bandungan nalampahanana Nyi Mayang Setra. Nyi Mayang Setra sanggeus ninggalkeun imah. Imah anu bieu dipentaan terus muru deui ka hiji imah. Kawasta diwe maksa mayang ka jero. Ngan untung ayeuna mah nu boga imahna kaasup jelema cukup. Teu kurang dahar teu kurang pake ngan rokaya meditna dekat tulungan.
Dipenta baju hiji nyebut eueuh, dipenta samping hiji nyebut teboga, dipenta dahareun sarantos heula. Atuh Nyimayang Setra amekeun. Awas ya mun bohong. Dikukun sia kabeh ku aing. Mokna Mayang Setra. Terus ngagaradahan eusining imah, lomari dibukaan, goah ditempo, malah kaluit-luit di asupan beri jema mawa cempor. Dah yang jelas terus sidik, ari breh teh sagala aya, sagala cukup atuh Nyimayang Setra amok. Kadawa kana samping anu pangalusna terus diamparkeun dina palupu. Isi lomari dipudakeun dipilihan nu alusna, dibuntel di bawah ini. Atuh puguh we pribumi teh harita muni colohok kembang kadu. Teu bisa nanaon atuh da teu wani ngalawana, teu wani ngudagna. Kapaksa daek teu daek narima we kana kanyataan. Rumasa geus ngabohong, padahal lamun seug dibere mah moal karugian teuing. Da ukur mentan oge baju hiji samping hiji. Kitu kaum dangu. Kaayaan Nyimayang Setra kiwari. Disaprak datang ka lemburna, teu indit deui. Cicingna teh harita di mana we hayangna? Aya di Garduh, aya di Tajung, aya di saung sawah. Kumaha parangna we? Pakaian teh mentaan, nu teu mere disiksa, kitu we. Kitu deui kadaharan, menta kaunggah imah anu bager teu dieuna naon, anu medit dikukud bandana. Kitu jeung kitu we aya kana satauna. Kasubri para kaum dangu, urang lembur teh ti mimiti nama kapaksa nurut da sieun. Naon pamenta dibere, naon kahayangna dicumponan, teu aya nu dikoretkeun, da eta kabeh oge sarieuneun. Gancangna mangsa heuleut sataun, awak Nyimayang Setra robah. Buuk alus deui, awak rintuh deui, sabab dahar teu kurang, pake loba hayangna naon karimenta. Atuh urang dembur geus nyarahno kana kawajiban kudu nyayagikeun pangabutuh Nyimayang Setra, bisi datang ka imah teu kabahanan. Ayeuna atuh Nyimayang Setra geus pulih deui, kasehatanana, awakna geus leuwis deui, atuh puguh we. Loba anu heran, lantaran beungeut na robah ari geus lintuh deui mah. Geulis cahayaan estuning mata kapengpeongan. Loba jajaka anu kagendam rasa, kapelet ku kletna, kairut ku imutna. Komo eta mah kaum duda ti serikna paheula-heula jeung budak ngora. Nupang herana mah indung bapana Nyimayang Setra. Da minang magihan bet nyeples pisan cenah si Jenat pajarkeun teh. Jeung ngarasa heran deui, naon sababna ka imahna mah taradaekeun unggah. Apan anu sejen mah dina jero sataun teh atuh geus kapapai kabeh kaunggahan. Nya kocap ning ieu carita dina hiji mangsa. Kocap dini hiji mangsa. Indung bapakna Nyimayang Setra ngobrol paduduaan. Aing mah nyaga demit duha sengkede bet nyeples anak urangnya. Moal salah deudeuleun mah kitu. Ceuk bapana atuh mangsoma teh. Bari jeung neuteub ka bojona. Ibu gocek kuring oge bapak. Malah cek batur oge sarua kitu. Da moal kasamaran atuh. Apa we kana beungeut anak mah. Moalnya atuh anak urang hirup di onaman. Sok mikir kadinya mah. Ye ke ya tapi ieu hate teh geunah rasa ieu teh, no. Bet asa kasuat-suatnya nyot. Dedemit buah sengked teh. Da sok ingat ya kasih Jenat. Nya kumaha ieu teh atuh bet kieu kajadianana. Ceuk Bapa Soma bari jeung ngahuleng. Sabot keur kitu teh atuh. Jebur aya nu datang teh yalian iwati si Abah. Nu bareto ku sedip puntangan tulung. Ku bapana Nyimayang Setra nyatana mangsoma teh. Keur ngawangkong
ngalir ngedulila kulila jog anjog kana persoalan Nyi Mayang Setra. Horeng si mana horeng si Abah oge kitu deh. Bet inget bae cenah anak tatanggana anu leungit teh. Kumaha kena air geus kieu. Abah, duh, jadi ringrang sadarea. Ya atuh. Abah ge bingung sama. Ya kudu kumaha atuh ieu teh. Nya harek diancep baik itu atawa rek diyakinkeun ditanya sakali deui. Ceuk si Abah bari jeung neuseup ka Mang Soma. Nya hayu atuh. Ceuk Mang Soma harita teh nya satujuan. Sanggeus kitu mah atuh harita sarebral tiluan miang ngajugjug ka pamatuhanana Nyi Mayang Setra. Telila kawan tu deket kasampak dan berjugjug teh keur ngadaweung we bari jeung nyepah bari jeung ngabulae. Teriuk-riuk dan jono datang teh kelakah dipelong teh kawas nu keur metakeun pangabaran. Si Abah atuh jeung indung bapana Nyi Mayang Setra ngaraneg. Terus atuh harita ngomong malapah gedang kelawan sopan. Nu akhirna tepi kana tujuan pokok. Nu eusina nanyakeun ka Nyi Mayang Setra. Nah saha nu saanyana anak celeukeut seuri. Nyi Mayang Setra teh seuri terus ngajawab. Kami mah teu wawuh jeung ka si Mayang Setra. Kami mah lain urang dieu. Betah teh pedah we di dieu mah. Balageur daek ngaraban ka kami. Mere pakean jeung sajabana. Lain kami mah, lain Mayang Setra. Jeung deui coba indung bapa nu kitu. Menang jawaban kitu meninggal hulang indung bapana Nyi Mayang Setra teh. Geus teu bisa ngomong deui leose baralik bari jeung teu mawa hasil naon-naon. Hatena sedih asa digerihan, tapi teu bisa majar kumaha da memang kitu kajadianana. Sadengkeun Nyi Mayang Setra harita geus mimiti boga di kahayang. Ngan ayeuna mah kahayangna teh beda jeung anu geus-geus. Nyaeta mikahayang ka para pamuda. Milihan anu kasep anu bika bogoh manehna we. Atuh geunyeulung loba jajaka kasep leungit. Dibawain di cenah ku Nyi Mayang Setra. Lamun poe ieu si anu isukan mah beda deui kitu jeung kitu we unggal poe. Malah lila kulila mah aku nu geus boga pamajikan oge laleungit diiwatan ku Nyi Mayang Setra dibawain di kanu jauh. Lila kulila urang lembur teh marudah loba anu rumahuh bakat ku bingung lantaran geus loba teuing pengorbananana nya harta nya tanaga ditamahan ku jiwa. Nya dina hiji poe masih Abah mere iber ka bak sarerea. Yen rek diayakeun babadamian cenah. Teu kudu dua kali ngabejaan burudul daratang muru ka imah nasi Abah. Prak ngayakeun babadamian tujuanana hayang ngabebaskeun lembur tina ancaman dedemit guha sengken. Atuh beuki dieu kalah beuki maceuh bae. Pika hariwangeun pika sieunun. Sabadana gempungan putusanana arek ngusir Nyi Mayang Setra ti lemburna. Ngan kulantaran eueuh nu wani, eueuh anu sanggup nya kapaksa si Abah diutus pikeun neangan hiji jago nu bisa dipuntangan tulung. Nya sanggeus tarap dibrah si Abah miang. Nasubri para wargi, cag urang tunda heula kaayaan si Abah anu rek neangan pabuntangan nu deuk minang saraya menta dibantu pikeun ngusir eta dedemit ku hasengken teh anu tayalian iwati Mayang Setra. Tunda kaayaan si Abah jeung lemurna ayeuna urang kocapkeun di hiji tempat nu katalah lembur Narimbang. Di lemburat Narimbang anu ayana di lamping Gunung Tampo Mas Sumedang tonggoheun lembur aya hiji imah anu mencil. Di cicingan ku dua lalaki geus aya umuran kurang leuwih 50 tahunan berenang.
Ari lancekna Ki Buana Mansur, ari adina katalahna teh Ki Wesesa leuwih adil wijaksana. Jalma kasohor luhur elmu jembar pangabisa sarta adil wijaksana nyaah kasasama. Asih kanu leutik, purah tulung tinulungan kanu butuh, purah narangkan kasusahan. Nyaangan kanu poekeun kawantu, tukang ngulik ilmu pangaweruh, neleuman ilmu ning hirup jeung kahirupan. Gesan ngudageuh kasalamatan dunya lan akhirat. Nya kocap ning ieu carita dina hiji mangsa. Duanana geus pada tamat ngulik elmuna, pok nu jadi lanceukna harita. Aji, urang teh ayeuna geus pada ngabogaan ilmu pangaweruh anu cukup, nu laluasa sarta geus sagalanya. Tapi wanci nyapih mangsanya kapan para pamirsa, cag ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Bagian anu ka-47 urang Bandungan di Dina Bangsa tur acara anu sarua. Teu hilap mangni ngatukeun nuhun kumaha rupi perhatosanana leujeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.